aya anak aduh aya anak ngeran Dedeh teuing dunungan ageng kunaon temut di bumi alam aya anak. Ay geningan leres agan ieu teh leuweung samanea. Ieu teh leuweung kongkong simak kongkong dagan. Nepi ka kieu-kieuna dunungan Juragan Bima kapiuhan deul aya anak. Dukar teh Kakang Semar Kakang Bima teh lagrag ti payunan kaula. Dela itu cik Kakang Semar pangnyageurkeun lanceuk kaula. Da di isi abdi mah sanes dokter. Beuna kumaha? Kaula percaya ka Kakang Semar mangakang sae agan aya percaya mah kedah ka pangeran. Kau lagi kitu nanging pan aya syariat Kakang Semar mudah-mudahan jadi syariat. Sae mangga mudah-mudahan Juragan Bima teh tiasa lugay deui. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gumulung jadi hiji kulit waru angen daru sedenggul. Ngadak-kadak ieu Bima jangira tangi lugay tina kapiuhanana liliria merwangun kayang impen sare ngalinuran liliria merwangun kayang impen sare ngalinuran kayang impen sare net adi aing laun sadieunet kaula teh nyusul salira Kakang Bima nanging salira teh ngajoprak lagrag ti awang-awang kunaon saha nu nyageurkeun aing eta Kakang Semar dipengker Mar aya anak nuhun Mar sami-sami agan kunaon Mar aya jelema aneh Mar aya jelema aneh kumaha agan jelema aneh kumaha Kakang Bima net aya jelema aneh net kumaha eta jelema bogoh ka batu kumaha teu apalun awewe batu digalentoran diciuman dina mangsa aing keur ngapapat leuweung mangih jeung eta jelema ku aing disingseurikeun ngamak ka aing net saha ngaranna ngaranna Bandung Bandawasa bener wae kita Bandung Bandawasa teh diajak supaya apal ka awewe ngamak ka aing net lajeng kumaha kabayang ku sia aing diangkat ku leungeun sabeula salira diangkat ku leungeun sabeula aing diangkat ku leungeun sabeula ulu Mar eta jelema gede tenagana Mar aing dipalangkeun luar biasa atuna Kakang Bima urang mulang deui we geningan naon urang mulang deui we jeung tibatan salira kaituna makapi cilakaeun kaituna sia ditahi balik deui timbalan sia nu mantog ieu teh kumaha Kakang sia nu mantog sia nu mungkuk haram dempak aing kudu balik deui apan eta ya jelema eta leuwih panasaran aing can ngaku eleh aing can bito tama jeung eta jelema det can rumasa eleh aing beuki panasaran aing ka eta jelema sanajan padag talangana sia hayang nyaho ka jelema kaula ge paletera hoyong terang ini ci aing ini kumaha pan ieu teh nuju di kepung Kakang Bima di kepung naon ieu teh ditingker ku dedemit naon sia eueuh jeung batur jeung saha
tingali Kang Kakang Semar agan pamukakeun Kang Bar aya naon Bar pangapunten agan ieu teh nuju di kepung Juragan Arjuna teh kiwari teh nuju di kepung ku buta-buta nu balik sia ieu ci kayak nyaho aing bukakeun bata-batin aing pangapunten agan sok tunggu oh punten agan punten Net dudemit loba kitu Net taetan rek ngakan teh Kakang Bima aja suwi-suwi kabeh ku yang dipapad sia nuhun Kakang Semar Kakang Bima parantos lugay deui sami-sami urang beakeun eta dedemit Kakang Semar ayo Samarukna meureun bakal meunang nya mawa keuniakeun panasaran antep dedemit di dieu teh lain bantrak-bantrak ieu Raden Bima kaleresannya tadi pasian gada anu kasebat gada rujak Oke loba dedemit teh dipayahan hiji keluar dua depan dua keluar opat belah mana si Bima belah mana jangan belah haling butut keluaran baheula saja manjeng kodil butut harita ayeuna mah mobil butut geus jarang namangan ge di kota ge geus dilarang Bima, anda apa? Sia jadi petani ayeuna nya. Petani naon? Gini eta mama walu. Lain walu hite gada. Gada oh sama. Rasakeun Syauki, iya. Wes iya. Wes iya. Goblok eta teh beusi setan. Da kana babatok majangar. Hiap. Allah. Woi, siap. Woi.